Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring nami Tati Purmawati, guru basa Sunda di SMAN Hiji Wanayasa Purwakarta. Di dieu simkuring bade ngaguar atanapi medar ngeunaan pemecahan masalah siswa pikeun ngaronjatkeun motivasi diajar makena basa Sunda. Aya sababaraha anu bade didugikeun dina ieu bahasan nyaeta: kahiji, ngeunaan bang balu siswa dina diajar makena basa Sunda. 2. Akar permasalahan. 3. Cara ngungkulanana. 4. Hasilna sareng sumber rujukan. Supados teu nyangkolong teuing waktos urang pedar hiji-hijinya. Di dieu kahiji nyaeta bang balu siswa dina diajar makena basa Sunda. Sakumaha geus pada apa yen basa Sunda teh salah sahiji basa indung nu aya di Indonesia. Hirup kumbuhna kawilang pentingna, utamana pikeun ngeuyeban basa Indonesia. Kukituna urang salaku urang Sunda, utamana siswa-siswi pituin urang Sunda nu masih kawilang rumaja dipiharep mika cinta jeung bisa ngamumule basana sorangan. Di zaman kiwari kanyataanana rea siswa dina hirup kumbuh sapopoe biasa ngagunakeun bahasa Malayu, sok sanajan kulawargana bibit buit pituin urang Sunda. Alesanana rupa-rupa. Hiji, kusabab di keluargana sapopoena biasa ngomong bahasa Malayu. 2. Era sarta sieun salah sabab basana kasar cenahnya. Sareng aya deui nu leuwih parah, alesanana teh pajar era mun nyarita basa Sunda sabab basa Sunda mah dianggap basa kampung. Sareng ngungkulanana kumaha atuh? Di sakola faktor guru kawilang nangtukeun lantaran guru anu langsung adu hareupan jeung siswa. Kukituna dipiharep guru utamina guru basa Sunda bisa mere conto jeung tuladan anu hade keur para siswa. Pikeun ngungkulanana sangkan siswa biasa ngagunakeun bahasa Sunda di antarana dina komunikasi atanapi dina ngobrol paguneman jeung siswa. Biasakeun guru bahasa Sunda salawasna make basa Sunda anu hade. Dina kagiatan diajar, siswa salawasna kudu ngagunakeun bahasa Sunda nu hade, luyu jeung undak usuk basa. Lamun siswa salah makena basa, benerkeun kalayan make basa anu hade. Puji ku cara mere jempol lamun siswa geus bener ngagunakeun undak usuk basa. Utamana dina nyanghareupan siswa, guru ulah ngawilah-wilah, pameun teu tetep marah may. Hasilna saparantosna dilaksanakeun naon-naon anu parantos di luhur tadi nya disebatkeun, siswa-siswa SMAN Hiji Wanayasa umumna leuwih saregep ngagunakeun basa Sunda. Nu jadi rujukan dina ieu paniten nyaeta cara makena basa di kalangan siswa SMAN Hiji Wanayasa. Mung sakitu nu kapihatur media sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.